Gusti Allah dengan siksaan anu dahsyat melalui tenggelan-tenggelan malaikat langsung ditenggelna make alat-alat palu langsung ti neraka dihantem ti hareup dihantem ti tukang berubah wajahna ajur-ajuran kulit lagi menjadi hideung sakumaha areng kejadian anu pohara hese nyaritakeunana sebab ieu mah siksa bakal terus berlanjut setelah Kangjeng Nabi para sahabat tabi'in datang ke tahun 2018 ayat. Nah iya wadah dicaritakeun kunaon memang gitu siksa-siksa nu diturunkeun ka para kufar teh horenganan bi anallaha kusabab sayana Gusti Allah lam yakum ghairan ni'mah Allah moal ngarobah kana nikmat an'amaha anu geus dipaparinkeun nikmat ala kaumin kana kaum yang sung diganti begitu saja dengan siksa